teka rasa lisan oge ngarahitan harte batur jeung tekad jeung ucapna teh supaya bahasa geneng cenah keun wae dibeli ku aing jeung nyawana masyaallah sakarek dititipan eta teh komo lamun dipercaya ku Gusti Allah geus diponis bahkan manehanana menang rahmat Gusti gitu nya kaayaan hirupna di alam akhirat can puguh oge geus adigung gitu kemenang akhirnya agama urang teh istilahna peribahasa urang intina rek kitu rek kieu ge muga-muga urang sing istiqomah sing dipaparin kasabaran kaayaan urang muga-muga sing dipaparin tawadhu rendah diri gitu sabab kaayaan hirup lamun geus nya hareup kanu maha kawasa moal ditanya pangkat jeung darajatna teu ustad teu kiai teu ulama teu hansip sarua wae ngaran waruga geus ditinggalkeun ku nyawa mah harga sekalipun eta jalma ahli ibadah dikubur mah tetep wae dilejekan ku jalma nu tukang doraka bisa dilejek terus gitu naon sabab hargana da tinggal cangkang eta mah nya tah urang nu paur teh lain masalah awak urang disiksa gitu dari awak mah meureunan buruk dalam kubur teh naon atuh ruh urang anu bakal nanggung jawab karena setiap laku lampah anu dijalankeun di dunia ima anu dipikarido maupun anu dipikabendu ku Gusti Allah yakin eta teh bakal katempuhan jiwa urang anu sabenerna nyatana ruh gitu memawi di alam akhirat diratakeun ku Allah Subhanahu wa taala